nu nyiptakeun bumi jeung langit jeung sadaya besi disembah tina asma ya Allah pangeran abdi kun sampun wahapun menawi patang saha rumaos uwa leda sakedap antosan heula uwa mundut kasalira sejak ngembarikeun bewara sakumna balarea kun sampun wahapun atra ngalut ngalapri gending geura ramekeun berani geura papakeun payung geura bukakeun payung geura bukakeun payung geura bukakeun warga nu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala gajah deui pokona mah nu keprok didoakeun ku Aki sing asup ka syawar sing didoakeun anu keprok sing loba rezeki didoakeun sing disalametkeun dunya rahu akhirat anu keprok didoakeun sing dibagjakeun dunya rahu akhirat sing dibekalan dunya rahu akhiratna anu can keprok syarua ku Aki mual dipilih kasihkeun didoakeun kabeh nu teu keprok kelekna sing teko kabeh Aki ngilubingah nu teu aya papadana sabab itu incu Aki si Ujang jeung si Nyai alhamdulillah kuridona Allah Subhanahu wa taala tadi isuk geus diistrenan nailikeun janji pasini nyangreurkeun tatali batinna ngalangkungan akad nikah Aki teu bisa nyageulis kasep anaki Aki teu bisa mere ku duit sabab duit mati mana atuh Aki ngan saukur bisa mere ku doa geun Aki teh teu sorangan ka dieu teu acang ini
Ki eta mun ngadenge lagu eta teh sedih geus kieu iya isia jadi kemana wae ya balik ini ratu kakak ya Beb, dari mana ke mana we, Beb? Ini penyesalangan yang dari menanti akan. Ini kepada nanya di sama Nubelo. Tapi dari kemarin danelo mesti mahulah. Dari mana dok ke mana kabar? Sok doa geula itu injuran. Eta tinggali eta dandanan menyerang ke datang ke itu eta dandan di mana batur mah di salon sanjang salon di non kona salon pang halus dan Sunda nah di mana eta dari di salon uji utara tekut Aki, konsongan kita pikiran objek kagamelan Allah subhanahu wa ta'ala. Pantawa aki hayangkan ini termoran lagi. Ini kita jauh sangat ngomong gak apa-apa sayang. Tinagor saat terleotik apa-apa saya. Nah, kesilung rumah tangga itu 45 sikit. Tinagor kutuk-kutuk kayu. Ada ngomong yuk, kasih apa terlalu. Waktu itu, bagaimana makhluk itu banyak. Pokoknya mah ini berbahagia dan sejahtera dan tahan lama banget sama teman ini. Mudah-mudahan sekali lagi udah doakan. Mudah-mudahan sih jadi keluarga nusa. Ina, kawan, Iwan, ayah gos, penyanyinya. Yuk kita nganter jos yuk.
baris dia weh. Da